Perhatian, selamat datang di Dayak Channel. Untuk para pengunjung, silahkan like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Jadi kieu caritananya dulur kuring papangijeng jurig-jurig jarian teh ya kieu caritana kuring teh arek ka kota rek beli sepatu keur sekolah dalam teu make sepatu era nya ku babaturan nya jeung deui di lembur kuring teh nu jualan sepatu wayahna hiji-hijina cara kudu ka kota beli sepatuna. Aduh eta kuring bingung ya soalnya jalan hiji-hijina nu ka kota teh nyata kan leuweung geledegan nya nu cek batu mah leuweung geledegan teh eta teh loba pisan penghudina, loba pisan anu ngajagaanana, loba jin ipritna, loba jurig jariana. Aduh kuring kumaha ieu nya kuring wawanianan we lah ngalewatan kadinya da kumaha deui lamun teu ka kota kuring mah boga sapatu kuring era ku babaturan boga sapatu mah kuring nepi we kuring di kotanya carita nama singkat nama kitu nepi we kuring di kota kuring beres beli sapatu poho kuring teh kita inung kudu ka pasar heula deui. Aduh meuli urang teh geus meuli sapatu teh ka pasar arek meuli bahan keur masak ari pek teh ditingali waktu teh jam teh aduh geus jam 6:30 aduh geus samporet pisan aduh geus reup-reupan pisan magrib. Kumaha ye kuring balik ngalewatan leuweung di aduh kumaha ye kuring balik bingung. Itu balik ditungguan ku inung deui inung arek masak. Kuring maksakeun baliknya. Aduh teu karasanya waktu teh reup pareum matahari teh eueuh ieu poek. Aduh kumaha nya di leuweung geledegan kieu nya kuring kur mawa baterai HP make blit kuring di sentran ku blit. Aduh kumaha ieu kuring geledegan nya loba pisan cenah mah gogodana di dieu teh lamun ngalewatan ka dieu teh nya kumaha ti peuting di beureunan nya malam Jumaah di aduh kumaha kuring bingung arek balik deui ka kota. Tanggungnya ditungguan ku inung di imah rek masak. Dituluykeun ini sieun kumaha ya kuring keur mikir kitu eta seak teh aduh eta bulu punuk nangtung aduh lain bulu punuk kungkul lain kana bulu kelek narangtung. Ya naon je nya bari gemeteran nya bari ngagibrig eta awak can dahar soalna can masak gitu kan arek masak gitu akan nungguan urang ge rek masak. Aduh kumaha ieu cek keur leumpang ieu keur tegenah-genah hate ieu nya puring kak di hareupeun aya aki-aki geus reot aki-aki teh mawa tongkat kieu ngomongna teh jang menta rokok. Aduh kumaha ieu untungna we dina pesak teh aya rokok sabatang deui. Aku kuring teh dibikeun ka aki-aki eta ye ki geus kuring teh geus dibikeun si rokok eta teh nuluykeun deui we kuring teh leumpang poho kuring teh nya naon padahal malah aki-aki wayah kieu puting-puting ka ieu kaleuweung puting-puting kieu geus burit ari teh can ge jauh ti tempat anu tadi mere rokok ngageroan deui eta aki-aki sabari suarana tarik jang. Aduh kuring ruas sin di leg-leg aki-aki eta ari pek teh aki-aki teh ngomong deui jang korekna eueuh aya henteu aki menta. Aduh ari pek teh menta korek poho kuring mere rokok teh jeung korekna nya malah bisa disunut atunya kitu pokona mah lucukeun we tah bikeun kok aku kuring teh korek ka si aki-aki eta teh geus kuring teh init deui pas ningali ka tukang eta si aki-aki geus eueuh leungit. Aduh kuring dirinya makin ruas makin teu karuan makin teu puguh. Aduh pokona mah hate teh asa dagdikduk mungkin ini yang dinamakan cinta lah ya. Dagdikduk pokona mah hate teh terus kuring teh nuluykeun deui perjalanan kuring tiba-tiba ieu nya
Periding deui beringkak deui bulu punuk naik deui eta mah lain bulu kelek kungkul ngilu naik jeung bulu kumis-kumisna jeung ngilu naik ka kumis buluna naik gitu meriding kana kumis-kumis. Aduh kumaha ya kuring aya naon deui pas ningali ka luhur kuring teh set eta tangkorak ini serem pokona mah tangkorak jangkung badag tangkorak teh beureunan baheulana badag beureunan jelemana. Eta tangkorak teh lain init karena kablek hareupeun di luhur ngajoa ka handap. Kumaha ya tangkorak ciga nu nantang eta mah tangkorak teh asli. Urang diusir init-init sia urang arek ngalewat teu ngawaro eta tangkorak. Kumaha kuring si jurig tangkorak teh musirna kudu dikumahakeun ye. Aduh kumaha nya urang sabisa-bisa we maca ieu maca kulhu maca falak binas tapi tetep eta tangkorak teu init-init. Aduh kumaha ya tangkorak teu init kudu kitu ge nya kudu kumaha ieu nya kuring nyahoanan we kuring teh inget urang teh tadi teh ka pasar heula meuli bahan pasakeun bahan keur masak. Dina saku aya saledri urang teh dicopot saledri sabari maca Allahumma barik lana we kurang teh Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar asongkeun saledri ka tangkorak eta init langsung eta tangkorak. Nah cenah make init tangkorak dipek teh sieun di sop urang mawa saledri sieun di sop nya ditambahan maca Allahumma barik lana pan sieun di sop terus didahar nah kitu ini teh jurig tangkorak teh. Aduh tenang we hate teh nya geus init mah jurig tangkorak teh. Aduh di akhir perjalanan nya di tungtung jalan aduh papangih deui jeung jurig anu leuwih parah ieu mah jurig teh ieu di hareupeun jeblag eta di hareupeun nangtang jurig naon jurig curug eta mah aduh eta kuat lamongkot ku getih eta jurig curug. Kumaha urang yang ngusirna ye eta jurig curug disampeurkeun ku urang malah ngiru nyampeurkeun nantang. Aduh kumaha ye sarua ye urang teh dibacaan kulhu dibacaan falak binas teu init keneh eta jurig curug da puguh man curug mah da teu bogaan ceuli nya. Kumaha ye cara ngusirna bingung urang ya. Aduh di dinya kuring teh ingat ka omongan anu jadi guru misalnya papangih anu kitu baca we cenah bismillah sholawat jeung ikhtiarna ku kuring teh dilakukeun we lah sabari nyanyahoanan kuring teh dikieukeun ku urang teh ye jari leungeun teh nya dielukeun hiji ye dua bismillahirrahmanirrahim langsung we ku kuring teh dituluykeun ku shalawat Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad set tinggalnya sajempol ku kuring teh dipikeun ka jurig curug eta si jempol teh bang berat eta jurig curug leuh kabur eta mah bang berat pokona mah langsung make kitu da tiba lagi curug mah eleh ku jempol da matakan dulu sadayana ulah sieun kudu namina jurig bangor gitu nya da atuh jalama mah leuwih sampurna gitu nya leuwih loba akalna dibandingkeun jeung jurig jarian jurig anu sok ngaganggu lah tong sieun. Nu penting mah ngadoa we cingkerep ka Gusti Allah. Terhindarlah pokona mah tina ngaranna jurig-jurig anu ngaganggu mah. Berkahna sholawat oge ya. Ku kituna hayu urang sami-sami macakeun sholawat ngarah urang teu diganggu ku jurig edan, jurig jarian, jurig naon? Jurig balangor lahnya teu diganggu ku jurig balangor hayu urang bebarengan sholawat. Sholawat anu sok dinadomkeun ku Kang Ustad Ujang Bustomi nya hayu urang bebarengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Mudah-mudahan ku berkana sholawat urang sadayana dipasihan kesehatannya, urang sadayana dihindarkeun tina gangguan-gangguan setan anu ngaganggu urang, ngaganggu keimanan urang, anu ngagoyahkeun keimanan urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin.